Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Kiragabaya anu kabenangan ku Panarajang Nanang Bule harita ngagero panjang bari tulus ngiles ngalengit. Jirim Kiragabaya jadi ngurangan tinggal genepan. Ningali eta kajadian jirim Kiragabaya anu asli harita musirkeun perhatian ka Nang Bule bari ngomong dina jero hatena, aduh edan Sinang Bule, Panarajangna bener-bener hebat. Cukup pusakali dibantuin Panarajang kanu jilawan, langsung ngiles jirim anu jilawan. Ya makanya tanah nomen teu bisa dipercaya ku deui aing. Nyata Sinang Bule mampu ngimbangan kekuatan ilmu Sapta Birawa, tapi aing masih kene penasaran. Asa piraku kekuatan ilmu Sapta Birawa bisa diungkulan ku budak satepak. Wah jadi tuna. Sinang Bule kalah ke kumaha oge kudu bisa dipodkaran ku aing. Mane geus ngahulang deui alah. Mikiran eta geus ngurangannya kali tinggal genepan. Hei, raga buaya. Kabuktian sok sanajan maneh aya tujuan maju ngahurup ka aing, tapi kalah ka aing anu bisa ngasupkeun Panarajang kanu jadi lawan. Hartina aing tinggal ngungkulan 5 urang dilawan. Sabab anu kagenep mah jiri maneh anu asli Gabaya anu bakal biakeun tanaga. Apanan ku angin geus kanyahoan kelemahan ilmu digunakeun ku maneh teh Gabaya? Iya. Si laing montong waka boga anggapan geus menang angin Sinang Bule. Tarung masih kene lumangsung deuleu sia. Ku dewe kenepan bakal dibuktikeun. Si laing tetep kudu modar kudu ngeun aing rasakeun Sinang Bule. Kiragabaya harita maju babarengan. Nang Bule anu ngagunakeun ilmu pangenteng badana harita nyingkahan 3 urang Panarajang lawana. Sok plus. Sedengkeun lawan nu tiluan deui di bendung Panarajangna. Sok plus. Lawan anu paling akhir anu di bendung Panarajangna. Harita geus teu bisa ngimbangan kacepetan gerak Panarajang lawan. Harita Panarajang leungeun katuh Nang Bule ngahantem dada lawan. Anu kabedangan ku Panarajangna ngacengkang hoream ka tukang. Ampun. Nu katibanan ku Panarajang Nang Bule. Ngagelonahan ka nyeri bari satelusna cirimna ngelos leungit.
Cirim Kiragabaya jadi tinggal 5an. Nang boleh mancur dina tangtungan bari nyarita. Geus eueuh tah saurang deui Raga Buaya. Maneh jadi kargi 5-nya. Nungtutan we hiji-hiji engke ge jadi bakal terus ngurangan. Ku aing bakal dibuktikan sia. Engke ge maneh kari tinggalnya sasaurang Raga Buaya. Kiragabaya anu asli musirkeun panetipna ka Nang Bule betus carita. Si lain tong waka boga pamikiran bakal gampang gitu wae mampu ngukulan dewek sia. Nang Bule tarung masih kena lumangsu dari sia. Sanajan geus kurangan jadi 5an ku dewek bakal dibuktikeun pikeun ngabinasakeun anu jadi lawan dari sia. Si lain geus mau bisa ngurangan deui jumlah anu jadi lawan sia. Nang Bule sabab sakedeung si lain bakal cengker eueuh nyawaan eta bakal jadi kenyataan dari sia. Heueuh pek wae maneh rek kabacotan wae oge anjir ah. Teu langkung eta mah Ranca Buaya. Anu jelas maneh 5an montong kaget teu sia mun jadi tinggal opatan. Atuh da maneh mah salah sahiji lawan Raja Buaya putus Sirawing kalah dijadikeun lawan. Apalagi kabuktian maneh anu kawalahan anjir. Tapi masih kene rek maksakeun neruskeun tarungnya. Hah? Di ladangan ku dewek mah oge. Sok Ranca Buaya. Ieu tarung memang kudu dianggeuskeun sia. Beh maneh henteu paeh molotot anjir. Lumatak ayeuna ku dewek 5an bakal dianggeuskeun sia Nang Bule. Kalau aku mau oge si lain mau mampu ngukulan kekuatan ilmu Sabta Birawa. Oh, Sabta Birawa. Urang teruskeun tauna sakurajar modar sia. Jurelat cung 5 jirim Kiragabaya ting curat maju narajang babarengan. Panarajangna beuki tambah garang jeung bayangan. Mun seglawana lain Nang Bule mah bisa dipastikeun bakal kawalahan dina ngimbangan eta panarajang 5 urang lawan. Tapi kaya Nang Bule anu keur ngagunakeun kakuatan puncak kena kakuatan jeung kamampuanana kamampuan dirina memang teu bisa diimbangan ku 5 urang lawana sabab panarajang 3 urang lawan bisa disingkahan. Sok cuilat plos sedengkeun panarajang anu 2 deui harita di Bandung ku sapasang leungeun Nang Bule. Sok gese waktu sababaraha detik disanggeusna ngabendung panarajang lawan anu paling akhir. Harita Nang Bule mampu ngasupkeun di panarajang balesanana. Panarajang dengan katu Nang Bule ngahantam dada lawan. Aduh rubuh dewek. Lawan nu katibanan ku panarajang Nang Bule harita. Badana ngajengkang leap ka tukang anu saterusna ngiros leungit cirimna. Nang Bule mancur dina tangtunganana. Sedengkeun Kiragabaya anu jirimna ngurangan deui we. Harita tinggal opatan deui. Pada maruncuhkeun tangtunganana. Nang Bule ngabagikeun paneutepna ka 4 urang lawana betus carita. Nya cek aing oge naon anjir. Jumlah maneh bakal ngurangan deui sia Ranca Buaya. Ayeuna mah jali kali tinggal opatan. Keur waktu maneh masih 7-an ge ku aing bisa diimbangan sia. Kono ayeuna kali tinggal opatan. Jadi maneh rek bisa menang kumaha dina ieu tarung.
pikir atuh pikir kumane ranca buaya jirim asli Kiragabayan harita nyarita reket seblek naon wae kumasih laing eta mah bule sok sanajan jumlah dewek kekurangan deui nganu harti dewek opatan bakal mampu diungkul ku si lain kekuatan jeung kemampuan dewek dina mangsana ngalakukeun panarajang bakal leuwih direjakeun cenah bule. Selain kalah kumaha oge kudu dibocaran ku aing sia. Oge eta sia talaga warna dipasrakeun ka dewek sia. Cek aing ge keur mertahankeun mustika mah taruhanana aing Raga Buaya. Anu matak pun aing geus jeung keur eueuh nyawaan hampek gubug kumaneh eta mustika teh. Ngan sigana mah maneh opatan moal mampu ngabinasakeun aing, percaya kana omongan aing anjir. Anu puguh mah jumlah maneh bakal ngurangan deui Ranca Buaya. Si laing bener-bener nganggap enteng ka dewek opatan sia. Mangkulu kawas si laing memang kudu gancang dipocaran sana boleh rasakeun sagurajar. Jurelat Cirung opat cirim Kiragabaya maju dina rajang babarengan. Kacepetan gerak jeung kekuatan panarajangna jadi leuwih ngaronjat tibatan tadi. Tapi kangarana nang bule keur ngagunakeun kekuatan puncakna opat urang lawan dina cirim Kiragabaya tetep teu mampu masukkeun panarajang kanu jadi lawan. Kacepetan gerak nang bule leuwih punjul. Panarajang dua urang lawan harita disingkahan panarajangna sedengkeun duaan deui panarajangna dibendung ku sapasang dengan ang bule. Sok hiuk aputulat los panarajang an dua urang lawan dibendung panarajangna. Sok hiuk gas gese waktu sababaraha detik sanggeusna ngabendung panarajang lawan. Anu paling akhir harita nang bule ngalakukeun di panarajang baresan. Kacepetan gerak panarajangna geus teu bisa disingkahan ku anu dilawan. Panarajang leungeun ka tunang bule ngahantem dada lawan. Ngajadikeun anu katibanan ku panarajang na ngacengkang oleh batukang. Sok hiu teu makasih roboh dewek roboh dewek. Lawan nu kabenangan ku panarajang nang bule ngageronahan ka nyeri bari ngajengkang reab ka tukang satorisna jirimna ngiros leuwih. Nang bule mancu dina tangtunganana bari merhatikeun kanu jilawan anu kae tinggal ti luar. Ceuk aing ge naon Raga Buaya bakal ngurangan deui apana ayeuna jadi kari tinggal tiluan. Jadi cek aing mah maneh mending keneh mundur teu kudu nuliskeun tarungna anjir tong maksakeun anjir sabab kalah kumaha oge tetep moal mampu ngabinasakeun aing putus si rawing dilawan seteh jirim Kiragabaya. Bari harita nyelang ngareret kalebah Nyai Manik anu jadi muridna bari terus ngirimkeun sora jarak jauhna ngagunakeun aji pameling. Sorana ngaseukur kadenge ku Nyai Manik sorangan. Manik, ilaing kudu siap-siap Manik. Pikeun ngagunakeun tipung wangi panutup jiwa teh. Sakumaha anu caritakeun ku dewek teh. Jadi dimana engke dewek tiluan maju dina rajang kasinang bule ilaing kudu siap upayakeun jipung wangi panutup siwa bisa diawurkeun kana beungeut sinang bule
sabab mun saukur ngandalkeun kekuatan Panarajang dewek mah nyata bisa diimbangan ku Sinang Bule. Jadi ge laksanakeun ieu perintah dewek. Nyai Manik ungek bari musirkeun perhatian ke tempat kejadian, bari ngagerentos dina jero hatena. Aing kudu siap-siap pikeun ngalaksanakeun parentah jadi guru. Di mana engke majuna Rajang, aing kudu milu maju sarta neangan kesempatan pikeun ngawurkeun Tipung Wangi panutup jiwa. Nyata kalau beungeut Sinang Bule. Pucara kitu mangka Sinang Bule bakal terus sare di tibra. Sedengkeun Jirim Kiragabaya anu asli harita musirkeun panutupna ka Nang Bule beutus cerita. Urang teruskeun di tarungna Nang Bule. Dewek tiluan bakal ngagunakeun kekuatan Panarajang anu leuwih hebat geus sia. Jadi selain montong kaget mun sagedeung deui bakal ngababatang jadi pugang di ieu patempatan. Montong ngalabakeun bacot aing 90 kali sia dirinya ngomong kitu teh anjir. Mending kene buktikeun mun heueuh mah. Nah bakal bagu kabinasakeun diri aing anjir. Bosan ngadengeun geus teh osteng kolot wae sia babaung teh anjir. Paling ge jumlah maneh ngurangan deui jadi tinggal 2an. Siaran sabuaya kurang ajar. Tanah Sinang Bule. Culung tuh Jirim Kiragabaya harita majuna Rajang. Kekuatan Panarajangna leuwih hebat tur garang jeung bayangan. Nang Bule ngimbangan Panarajang lawan. Panarajang tilu urang lawan harita di Bandung ku Nang Bule. Dina kayaan Nang Bule keur ngabendung Panarajang tilu urang lawanna harita Nyai Manik kacelak maju ngabantu. Tindakan dilakukan ku Nyai Manik memang ngabongohan estu di luar dugaan Nang Bule. Harita Tipung Wangi panutup jiwa nu diawurkeun kana beungeutna Nang Bule geus teu bisa disingkahan. Jodelat. Set. Tipung Wangi panutup jiwa kena pisan kana beungeutna Nang Bule. Sengitna Tipung langsung harita kaameu ku Nang Bule anu keur ngabendung Panarajang tilu urang lawana. Kayaan jirobah harita Nang Bule jadi ngadadak tunuh ngajadikeun tilu lawana aya kasempatan pikeun ngasukeun Panarajangna ka Nang Bule. Pilihkeun ti harita tilu urang lawan nipankeun Panarajangna ka Nang Bule. Sok yuk ya anjir. Nang Bule ngageronahan ka nyeri bari ngabangkeu mundur ka tukang. Tapi Nang Bule gancang harita mancukeun di tangtunganana. Bari sirahna didideug ngalawan kekuatan tunuh anu mangaruhan kana sapasang panonna. Jirim Kiragabaya anu asli harita ngumbar ka sukahatena. Rasakeun ku si Laing Nang Bule. Sakedeung deui si Laing bakal langsung hees tibra pangaruh Tipung Wangi panutup jiwa. Anu geus kaangse ku maneh deuleu sia. Asup kana jero badan si Laing. Anu saterusna si Laing geus moal bisa nyingkahan jeung ngabendung di Panarajang anu jirawan. Modal sia sagedeung deui Nang Bule. Nang Bule ngatureng hapan-napasna. Hawa tuluh anu luar biasa kuatna ngajadikeun kaya Nang Bule jadi siga nu keur mabok ku minuman. Sirahna karasa tungdeng teu paruguh. Pon kidu titinggalian asa muter.
Silaing geus dina pangaruh kekuatan. Hawa tunduh hana beuki bakal beuki tambah kuat sia bule. Silaing geus moal bisa ditawar deui bakal modar sageudi sia bule. Nang bule nyobaan musirkeun paneutepna kan nuju lawan bari semu anu rucang riceng paneuna. Dek ngomong naon sia? Kajelehna ku aing maneh jadi siga kawas monyet jadi ngaraga buaya. Alah pokokna mah ku aing bakal tetep di sing hareupan anjir. Beneran aing mah henteu sieun ku paes ya. Ranca buaya. Silaing untung pura-pura tenang sia bule. Pokona mah ayeuna mah silaing bakal modar sia kurang ajar. Jorela cilung tilu urang lawan harita majuna rajang dina kekuatan panarajangna anleuwih garang deui wae. Tapi nang bule sok sanajan bari jeung tunduh harita masih kene bisa ngabendung panarajang tilu urang lawanna. Sok yuk kajadian saterusna nepikeun anu kadua kalina tilu urang lawan harita ngasupkeun deui panarajang kana bule. Sok yuk nang bule ngagero deui nahan ka nyeri bari ngabangkieu mundur ka tukang sababalengka. Kiraga baya dina jerimna anu asli harita ngumardeka suka hatena. Silaing geus kabeunangan di ku panarajang nuju lawan sia da bule. Aja beunang deui. Silaing bakal modal sageuni oge sia da bule. Aing mah mal modal najan dipaihan oge anjir. Yah, modal sia ayeuna mah. Rasakeun sia. Sap. Jorela cilung tilu urang lawana maju dina rajang harap hayang bisa ngabinasakeun nang bule. Anu diharapkeun ka ku panarajangna harita nang bule bakal ngababatang jadi pugang acal binasa. Tapi nang bule memang hebat sabab harita masih keneh tetap bisa ngabendung datangna panarajang tilu urang lawana. Sok sanaja nang bule bisa ngabendung panarajang tilu urang lawana, tapi pikeun anu katilu kalina nang bule kabeudang dewe ku panarajang tilu urang lawana anu ngahantem kana kabadana. Sok yuk Aing benang deui anjir. Nang bule ngagerunahan ka nyeri bari ngabangkeung mundur ka tukang sababaraha lengkah. Sedengkeun tilu urang cirim kiraga baya pada mancuhkeun di tangtunganana. Cirim kiraga baya anu asli musirkeun perhatianna ka nang bule bari nyarita di warunjeung seuri lantaran ngarasa suka hatena. Karasa ayeuna mah ku silaing nang bule. Silaing geus teu mampu ngabendung panarajang ti urang lawan. Saata bisa malas narajang nganu harti silaing memang geus teu mampu ngimbangan kekuatan ilmu sabta Pirawa anu digunakeun ku dewek cenah bule. Saukur sakti tu geuningan kekuatan jeung kemampuan incuna Cirawing teh.
Nang bule mancuhkeun tangtunganana bari gigideg hayang ngusir kakuatan hawa tuluh anu ngajadikeun gangguan pikeun deurina mangsa ngagunakeun kakuatan jeung kamampuan deurina. Asok rek kumaha ketak silaing ayeuna nang bule? Masih kene tetep nuliskeun ieu tarung? Atawa musika dipasahkeun ka dewek? Hari cek dewek ke mending pasrahkan eta mustika oge silaing salamet mau jadi podaran ku dewek. Mangkeluk anu sakumaha belagugna oge hargaan karena nyawa jeung eueuh jualan dari sana boleh. Jadi silaing leuwih ti belagug mun tepikeun ka naruh ke nyawa demi mempertahankan mustika. Sikap jeung pamadagan aing mah marobas ya Raga Buaya. Kumaneh ge ka Bandungan sanajan aing geus sababaraha kali kabeunangan ku panarajang lawan. Tapi tepikeun ka ayeuna aing masih kene acan cengkeur. Kalituna eueuh nyawaan. Masih bolotot aing ya. Anu matak maneh montong ngumbarasa ka suka heulas ya Ranca Buaya. Deleh ya aing ya. Sabab aing tepikeun ka ayeuna masih kene bisa nangtung deuleuh sia. Daya tahan badan silaing memang cukup hebat nang bule. Tapi sakumaha hebatna daya tahan badan silaing kangaranan terus-terusan kebenangan ku panajang lawan mahina silaing bakal tumbang rubuh jeung kereueuh nyawaan. Eta mangrupa kanyataan anu moal bisa ditolak ku silaing nang bule. Nang bule geus teu nyarita harita ngalakukeun gerakan di tempat saterusna narik napas jerona keran. Waktu napas dikaluarkeun harita bari ngagunakeun kakuatan tanaga lapisanana. Nang bule ngagorowok geteran sorana bangun anu ngeuneurkeun sapudeureun eta patempatan. Lagrag ngadahan laleutik parotong pangaruh kakuatan geteran sorana bule. Malah teu jrim ti Raga Baya harita bangun anu kasima. Kekuatan geteran sorang bule anu ngagorowok ngajadikeun leungit pangaruh hawa tuluh anu karasa kudang bule. Kaya nang bule bebas tina pangaruh tipung wangi panutup jiwa. Nang bule ngabagikeun paneuteupeuna ka til urang lawanna bari nyarita. Aing geus bebas tina pangaruh hawa tunduh ayeuna mah Raga Buaya. Jadi tindakan maneh anu licik nitah murid maneh ngawurkeun tipung kana beungeut aing geus eueuh pangaruhan ayeuna mah keur diri aing. Kabuktian ya aing teu naon-naon anjir. Hartina maneh Raga Buaya. Maneh tiluan mal bisa laksana karep kahayang modalan diri aing teh sia. Hartina dina ieu tarung tetep aing anu bakal menang. Mangrupakan nyata nu moal bisa disingkan ku maneh tiluan sia. Ranca Buaya, ke Ranca Buaya. Raga Baya jeung anu liana pada sarua ngaranju kaget ningali nang bule geus mampu ngabebaskeun diri tina pangaruh kakuatan hawa tunduh anu luar biasa. Bari museukeun pelatihan kanu jilawan ti Raga Baya ngomong dina jero hatena. Edan si nang bule bener-bener hebat. Manehna bisa ngabebaskeun diri tina pangaruh kakuatan jiwa tunduh atau kekuatan hawa tunduh. Sinang boleh seperti mah aing jadi buka perasaan sambil oge.
moal boa aing bakal kasolan eleh jajaten ku Sinang Bule. Untuk bikin kaki itu aing kat Sidawirang jago kolot anu geus boga ngaran di dunia kajawaraan eleh jajaten ku budak satepaknya tan Sinang Bule. Tapi aing masih kena penasaran asapira kudu ku eleh jajaten ku Sinang Bule. Kiraga Baya jadi kaentepan ku perasaan sabil. Tapi kapanasaran bat ngajadikeun Kiraga Baya nangtukeun sikapna pikeun neruskeun tarungna. Ningali tilu urang lawanna tacan sagadiri pikeun neruskeun tarungna harita Nang Bule itu cerita. Diperhatikan ku aing maneh tiluan can sagadiri pikeun neruskeun tarung geuningan Ranca Buaya. Maneh teh rek neruskeun di tarung moal teh. Seteh moal sakirana maneh geus ngarasa ngeunah hate gitunya atau setengah hate manggeus montong dipaksakeun anjir moal balik sia ujung-ujungna si lain cilaka sia. Murek diteruskeun hasok geura pada sagadiri. Ari heueuh mah masih kene wani Raga Buaya sia. Tarung tacan alus Sinang Bule. Oh hasok. Jadi dewek tiluan marek ngereunkeun ieu tarung. Muncan bisa merenan si lain Nang Bule. Tapi sagedeung deui tarung bakal angeus sabab sagedeung deui si lain bakal modar Sinang Bule. Hah, geus ngabacot itu di wae maneh mah. Na teu bosen sia teh jago kolot kieu patut anjir ah. Merenan modaran ieu aing masih kana buncelik anjir goblok. Aing memang era anjir ah. Hante menya capek bakal modaan aing. Tapi tepikeun ka ayeuna kayaan aing masih kene buleger teu sakara-kara. Pun aing era anjir ngajablog gitu patut sabuktina eueuh. Nu mata kasok buktikeun ku maneh tiluan mun heueuh mah bagung modalan aing. Geus teu sabar hayang ngarasan ceungkeur eueuh nyawaan aing teh anjir. Sedan. Cangkar gahen. Dewe bakal dicumponan karep kahayang si lain anu geus teu sabar hayang geraceng ke eueuh nyawaan sia. Dewe bakal di angkeuskeun ieu tarung. Rasakeun sia. Jurelat culung tilu jirim Kiraga Baya harita ting curelat majuna rajang. Kacepetan gerak jeung kakuatan panarajangna meh dina kakuatan sapinuhna. Tapi kaya Nang Bule anu geus bebas dina pangaruh tipung wangi panutup jiwa ngajadikeun Nang Bule mampu ngabendung panarajang tilu urang lawana dina kacepetan gerak anu leuwih punjul tibatan tilu urang lawana. Waktu ngabendung panarajang lawan anu paling akhir harita Nang Bule teu saukur ngabendung panarajang wungkul tapi mampu ngasupkeun panarajang leungeun katuhuna. Sok hiuk sebrokes lawan nu katibanan ku panarajang Nang Bule ngageronahankeun nyeri bari ngacengkang leab ka tukang. Saterusna ngilas leungit jirimna. Nang Bule mancuh dina tangtunganana bari musirkeun perhatianana ka dua urang lawana. Tilu jirim Kiraga Baya harita marancuh dina tangtunganana. Jirim Kiraga Baya anu asli harita ngahulang bari merhatikeun kalebah Nang Bule bari ngomong dina jero hatena. Wah. Bener-bener anu meh teu bisa dipercaya ieu Baya. Aduh. Ilmu sebenan aing teu mampu. Nyata ilmu satabirawa kalaka mampu diungkulan ku Sinang Bule. Hayang aing ayeuna ngan syukur ngandalkeun kekuatan biasa. Bener-bener aing tepikeun kae jajaten ku Sinang Bule. Aing kudu sagancang ngalakukeun kontak batin kalajeng aing Embah Balaganjur. Mudah-mudahan bisa ngabantu tejak jauh.
Nang bule ngabagikeun panetepna kadua urang lawana dina Jirim Kiragabaya baitus nyarita jeung serikeun. Kumaha atuh ieu teh Raga Buaya? Maneh tina jumlah duaan ayeuna jadi kari tinggal duaan deui. Hah? Nah masih kene keukeuh rek nuliskeun ieu tarung, hah? Hei, ceuk aing mah mending kene ngaku kana kaunggulan nu lawan, ceuk aing mah jujur we, jujur lah, sportif. Udah geus. Bisa dipastikan maneh duaan moal mampu ngimbangan kekuatan jeung kemampuan mah aing mah kitu. Putus sirawing dilawan ceuk aing oge anjir. Dewek sanajan tinggal duaan. Eueuh ti dituna make kudu ngaku kana kaunggulan nu lawan deui sia. Tarung anu lumangsung acara ageus da boleh. Sanajan kayaan dewek kai tinggal duaan, tapi dewek masih kene sanggup pikeun teruskeun ditarung. Najan tepikeun ka pejet jadi pepetek. Dewek mau make kudu ngaku karena kaunggulan lawan. Oh, janten begindang. Jadi maneh teh tetep rek neruskeun tarung anjir. Jadi maneh mah milih kene pejet kawas PPT gitu. Ngajoprak kawas opak gitu. Emang geus ku aing rek dipejetkeun kawas PPT we atuh mun kitu mah Raga Buaya. Jadi kayaan maneh ayeuna mah teu beda nu anu teh teu beda ti jelema anu geus naon teh naon ala istilah teh geus peungas harepan lah. Hasok maju dina rajang Raga Buaya ieu mah ah. Dewek pas bakal maju na rajang sana boleh. Sakumaha hebatna kakuatan jeung kemampuan si lain, tapi kekuatan pamungkas dewek bakal ngangkeuskeun lumaku na tarung. Anu saturna si lain anu bakal modar sana boleh. Hasok duh kaing lagi capek anjir ah. Gogorowokan di tadi teh beueuh buktina sia ah. Suatu buktikan ah. Hayang geura angeusan aing capek anjir. Yang nadi aing geus teu sabar hayang geura ngarasakeun rubuh ngajungkel bae sakarat ngarasakeun ka nyeri. Bae mah bakal jadi kanyataan sia. Si lain sakarat ulang kuring nahan ka nyeri, mangsa nglepaskeun napas panuntungan sia. Eta kayaan ayeuna bakal dibuktikeun ku dewek. Rasakeun sia. Jorelat. Dua Jirim Kiragabaya majuna rajang babarengan. Ngagunakeun kekuatan pamungkasna beunang disebutkeun sesa kakuatanana. Dina ngimbangan panarajang dua urang lawana harita nang boleh henteu ingkah di tempatna. Ngabendung panarajang dua urang lawana ku sapasang leungeunna. Sokyuk. Kajadian saterusna sanggeusna nang boleh ngabendung panarajang dua urang lawana harita nang boleh ngasupkeun panarajangna ka salah saurang lawana. Panarajang leungeuh katu nang boleh anu ngahantem dada lawan geus teu bisa disingkahan. Dewek bodoh anjir aing dewek Jirim Kiragabaya anu kabeunangan ku panarajang nang boleh ngageronahan ka nyeri bari cengkang oleh batukan saterusna ngiles leungit jirimna. Meh bareng jeung ngilesna Jirim Kiragabaya anu kabeunangan ku panarajangna nang boleh. Harita Jirim Kiragabaya anu asli ngudupruk deku bangun anu leuleus aya tangan pangawasa. Nang boleh masih kene mancuh dina tangtunganana. Dimanik molohok bengong mata simeuteun kaget anu lain dikieuna. Ningali anu jadi guruna bisa diungkulan acen pangartina ku budak satepak nyatana nang bule. Bari merhatikeun kaayaan Kiragabaya anu jadi guruna anu deku bari tungkul leuleus beakeun tanaga harita